Si RT. Wilajeng mengide sumping di simkuring sapara kanca grup uka-uka ti batu. Uka-uka. Bukan Ieu mah emang ngobdut, obrolan bari udun. ngobdut, Bah. Ieu leungeun naon? Lengan naonnya lengan. Lain maksud aing teh tuh, aing kabung geus ka. Ya, Asa aing jeung kolot mah. Salah pertanyaan. Leungeun teh kan aya 2. Kudu dijelas wae ka kolot mah euy. Kudu jelas. Leungeun teh aya 2. Anu ieu belah naon? Kan katuhu. Katuhu ieu belah. Keca. Kan aya babasaan. Madu di tangan kananmu. Aduh. Racun di tangan kirimu. Aku tak tahu Mana yang engkau pilih. Kata aku pilih. mana yang Engkau berikan padaku. Tuh, apa sih RT-nya? Sekali deh anjing kurang ngeunaheun kompak. Mana yang Madu di tangan kananmu. aduh. Racun di tangan kirimu. Aku tak mau Aku tak tahu mana yang akan diberikan padaku. Bah, apa arti laguna satina? Hah? Apa artinya lagu? Artina Cik, so. eta mun di arti sebenarnya ngadepin jalma teh urang teh apal. Kolot heula we ieu mah. sok, Ieu sok, nya kolot. ieu pandangan kolot. Ieu kecek AA cek budak sok. Jadi intina orang itu walaupun kita sagulung sagala, yang tahu hati Anda itu hanya Anda gitu loh. Yang tahu pemikiran sampean itu cuman sampean. Saya itu tidak tahu, hanya menduga. Cek kolot, Cek kolot. cek aing mah lain. Kan lain wae. Madu di tangan kananmu. Artina? Artikeun. Leungeun katuhu mah cek bahasa orang Sunda mah leungeun Sae. Kebaikan. Tuh. Berarti disilokakeun jeung madu. Sabab madu mah Amis. Berarti ieu teh amis leungeun. Tah, kebaikan. Ayeuna balikeun racun di tangan kirimu. Cek orang Sunda mah leungeun kenca mah leungeun anu kudu ku urang geuwat Di omean. Kumaha? di omehan atuh. Atuh perege omean kan sama tuh dah dibenarkeun. benerkeun apa disakuan. Nah. Pertanyaan Itu nama leungeun kenca mah cenah bahasana teh pan urang goreng. Leungeun katuhu mah kan alus. Ibarat kieu madu teh amis rasana mah. Mun ceuk awewe teh ngan lamun di madu mah bakal jadi racun ka rasana teh pahit. Oh, kaharti. Eta mah nek nyanung atuh. Nyanung. Cuman pertanyaanana ayeuna kumaha mun jelmana kidal? Kidal. Oh berarti jadi kidal mah dibalikeun we, dibalikeun. Kidal. Oleh Madu kitu, kan urusanana urusan madu. Oh, berarti kagak dibalikeun. Madu di tangan kidalmu. Benar. Dan bedana racun di tangan kananmu. Katuhu. Benar bahasa Sunda katuhu. Bahasa Sunda. Jadi kopi heula. Tapi da kanan kiri ge saruak, tapi kanan kebaikan mah loba. Tapi kiri mah saukur dibere naon? Jam tangan. Pergi ngobrol. Tah, ibarat seperti kitu. Eta ngopi. Ari ieu naon? Awas naon eta? Biar aku tuh katingali abah. Lah. Nah, si RT mah geus teka tingali Kenapa? kacamata Oke, di teka tingali. dipake. Oh, munu. Naon teh? Teh ngaranna? Teh ayeuna ya. Aya pertanyaan ieu. Aya pertanyaan. Jadi katingali ayeuna banyak. Katingali. Ai bitu katingali teh naon sababna? Dia katingali naon? Pian saya teh kue congkel naon gitu. Paheula kue congkel. Nah, naon aslina? Kue balok. Jadi baloknya. Saya rek anya ayeuna. Di zaman mana tahun mana yen kue balok teh
dimimitian dijieun. Nah, Di jieun nama bae eta teh ti keur zaman keur walana keneh. dijajah. Contoh kieu ieu. Nya. Sasakala ieu maranti nya nu di Kadungora ieu kue balok ieu bah. Kadungora ieu mah. Ieu wae ge geus taun 1842 berdirinya teh. Berarti can merdeka. Can merdeka berarti zaman balana keneh. Da katuangan Belanda cenah ieu teh baheula mah. Tukang balana nu karar itu katuangan anjeunna nu karar itu ieu Sarapan pagi. ngan bedana bah ai kue balok baheula mah bener tuh asna teh mata disebut kue balok teh. Balok kareta meureun. Bahkan cenah cek carita mah lamun baheula ngadar kue balok hiji teh kadira teh waragna teh langsung. Da kumaha siga balok. Kan cek kade bisa pahili bisa balok kai dabuskeun kana beuteung. Ai. Lain iya bicara gue balok iya serius ieu. Seriusnya. Sabab naon? Kue balok teh amun jaman bala mimitian Jawa Banda. Iya saya buka keyakinan bisa mendunia. Nah, Ulah salah. Mau bawa aku jemawan di bawah oleh tadi itu. Maksudna teh ieu. Hai zaman bawalan kue balok itu kan nu dirasakeun zaman bawalan teh ngan asin yang ieu. Nah ayeuna aya preasi nah kitu. Amis. Aya amis, Pecah coklat. keju. Pantes Mun ieu kadahareun Belanda teh berarti kembali ke semula. Nah, lamun ayeuna ngudang kana caritaan Abah mah eta teh bah geus pas pisan. Kue balok teh mun baheula mah meureunan kadaharan tukang beca, kadangan anu ala kasar mah. Tapi ayeuna mah bah nu ditingali ku anya. Justru orang-orang misalkan anu ningrat, anu cok kasar Intelek lah cek bahasa urang mah. Justru mencari teh karena makanan-makanan euy nu kaya deui ayeuna makan nu baheula. nu jadul. Naon cenah pasti pas begitu ditanya teh. Jadi titik aman tulus rasa na teh alami terus aman orang dituangna teh aya urang campuran kitu kieu komo anu sapertos kieu mah bah dicari pisan sabab non dimimiti urang proses ngadonanana emang urang manual terus pas begitu urang dina pelaksanaan lagi emang masih kena sapertos manual Orisinil Tradisional kene lah. komo maranti itu mempertahankan bener tradisi bah Cita rasa. di mana aya topping make coklat make keju make gitu jadi cuma dua we variasinya aya coklat sama ori tapi itu tinggal witan orang proses pengadonan sampai misalkan orang pelaksanaan itu benar-benar mempertahankan leluhur jadi konsep leluhur gitu. Nah mudah-mudahan tadi ku Abah disebutkan jadi sing kue balok teh ayeuna mah sing bisa mendunia sabab hiji-hijina misalkan makanan anu aman dikonsumsi ya tapi makan hiji wae bisa wareg menggantikan orang sarapan kadang lamun diibaratkan orang jeung makan nusenes dia bisa diadukeun lah makan hiji kue balok tapi insya Allah bisa ngaganjel beuteung lah tapi bener iya teh bener asli coba bener iya teh asli Bener bah. bisa pajarkeun bohong Kumaha bah? nipu Weh, mantap. Oh mau dihijikeun jeung si teh panas. mau jeung teh panas Asli mantap. Selegetep Da kopi jeung cen teh dihijikeun aya balok maranti. mati enteh teh wae. istilahna teh pahit Teh pahit boleh. Siapa? Pak, teh pahit Boleh. dari CRT. lain soalnya mun amis gula